Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Wa qala fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa qala law ja'a qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Ieu sadayana nu dijantenkeun makom doa termasuk sadayana nu hadir di haflah mubarakah. Jadi wong ieu wong ayeuna kami urang sadayana kami nyambungkeun rasa syukur ka Allah anu Maha Gaduh Maha mengatur sadayana ciptaan mantena teu aya deui bahasa nu langkung cocok kami ngabuktoskeun kahambaan di hadapan mantena urang tafaul tuturut ka Rasulullah ninggal kana pidawuh mantena dina Al-Qur'an tatkala pidamel Allah anu semakin cepat ngahaturkeun ka anjeunna, maka seorang hamba yang sedang merasakan dalam naungan cinta kepada Allah langkung saya kumaha ngiringan ka pidawuh Allah anu dihaturkeun kalamna ku Nabiullah Sulaiman alaihi salam kalayan diabadikeun dina Qur'anul Karim nyaeta hadza min fadli rabbi. Tah ieu sadayana teh hakikat nama mangrupi padol pangeran urang sadayana. Bapak ditempatkeun di dieu, abi ditempatkeun, sesepuh LDTKN, sesepuh GMPS, sadayana nu rawuh di dieu bukan kebetulan, tapi sudah settingan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah hada min fadli rabbi. Teu aya hada, teu aya pituluh. Aya pituluh di anjeunna naon-naonan moal terjadi Bapak angkat ka dieu, moal terjadi Bapak sehebat apapun Bapak, kekuatan Bapak, kemewahan Bapak, keeklusifan Bapak, teu aya hidayah di anjeunna, teu aya. Tapi ieu alhamdulillah Bapak Ibu sadayana berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan fadl Allah Subhanahu wa taala pada saat yang mulia ini Allah mentajalikan, kalau dimensi tasawuf Allah mendohirkan karunia-Nya, ridho dan rahmatnya di dalam fadl Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bapak diizinkan tetap untuk melantunkan kalimah hak, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah didinya. Walaupun tebih tina kautamian usaha urang, ikhtiar urang, upaya dan daya urang hampa tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah menarik dengan karunia-Nya, asbab anu dipidamel ku Bapak sekecil apapun, apalagi seperti pengorbanan sohibul bait, sohibul hajat sadayana para penyelenggara manaqib. Nah, eta sadayana luar biasa. Sehingga Allah menarik, bahkan terus menitipkan lisannya untuk mentauhidkan Allah. Bahkan setiap bulannya dijadikan mudawamah. Bahkan setiap bulan paantai-antai nepi ka taun anu patumu-tumu nyambung. Mudah-mudahan dugi katutup umur urang sadayana terdingkai dalam penghantaran kalimat la ilaha illallah. Eta ti aya deui. Walaupun dalam bersitan hati urang
cicing dina kahambaan anu ku anjeunna dihaturkeun ka urang masih keneh dalam secara ucapan levelnya level tingkat mutawasid yang boleh-boleh saja kita dan dihargai saja oleh Allah tetap. Apa? Kita memohon pada Allah ingin selamat dunia dan akhirat dengan amal kita yang sedikit, dengan pengorbanan kita yang ya apa-apa adanya aja. Kalau dibanding dengan kasih sayang Allah kan tidak mungkin kita seimbang. Tapi kita masih tetap memohon padanya. Mudah-mudahan abdi sadayana disarengkeun sareng-sareng urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad kaman ngiri ka surga nemeh disebat laras itulah nu masih aya dina salira urang teu wantun abdi ari kedah nyarioskeun kalangkungan naon kata-kata seorang wali kutub seorang wali Allah anu sapertos saha Sayyidah Rabi'ah Adawiyah anu menggetarkan jiwa. Maka seorang istri itu tatkala spiritualnya sudah menduduki mahalul mahabbah, dia akan kadang-kadang mengalahkan laki-laki. Maka dalam Al-Quran kata rijal itu bukan untuk laki-laki, jenis laki-laki saja, termasuk perempuan. Mudah-mudahan ibu-ibu nu aya di dieu sadayana kagolong dilebetkeun ku mangrupi padol Allah, termasuk renggangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Amin. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Masito, termasuk Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Ayo nguping syairna, tapi lain berarti abi tos didinya. Da teuang kumaha bahasana ki Rabi'ah. Gusti Masuki, ya Rabbi, kalau seandainya engkau akan memberikan karunia padaku, ya mah dongengna, maka hibahkanlah pada musuh-musuhmu. Terus tiasa ngadoa didinya. Lamun teh mah apapun karuniamu yang akan kau berikan padaku, hibahkan ya Allah kepada musuh-musuh Allah, penentang Allah. Pantas dinatandi pidau abah sepuh sok bageun buktikeun kehadian sina kasucian. Lamun geus cicing kehadian dina kasucian, maka akhirnya ini waktu semakin cepat untuk duduk di alam sementara ini. Maka akhirnya anjeunna mihaturkeun kudu asih ka jalma nu mika mewapaan jeung natijahna buahna naon keuntungan yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Tong digugu ka keheul ka rumek jeung kapanasaran tos anggur mah sok bageut lunayan buat baeud ngewa misalnya karena pedah ibu sok ngiri nu disebut zikir thariqah ngalangkungan diucapkeun la ilaha illallah. Kadang-kadang teu saeutik kan karena disusupi dengan hati yang iri, yang dengki, karena kesombongan yang menetap dalam kolbun, anu akhirna ka teu asa-asa lamun ngaliwat jalma geus dialaja. Hei, maneh masih keneh budeg-budeg sirah, sok aya nu kitu Pak. Masok keneh budeg-budeg sirah. Eta. Mana kan jawaban nu leutik bari ngageleter jiwana. Da ka mana deui abi mah? Teu aya panguwihan. Itu sangat benar. Tapi sang orang yang sombong merasa bangga dengan hinaannya, dengan kehinaan. Tapi ditangkap oleh orang yang mentauhidkan Allah, bahkan semakin dia kuat dengan hinaan itu, semakin mendekat kepada Rabbnya, semakin dekat. Anu akhirna kadituna pas akhirna kemana? Orang yang tetap teguh ketauhidan kepada Allah tetap akan meninggal. Orang yang mencemooh ataupun menghina tetap ujungnya meninggal. Coba renung oleh kita. Apakah mending di mana orang? Mending di omongan yang tak karuan, yang disusupi dengan nilai kesombongan, ataupun mending dalam ucapan dan keyakinan, dalam kekokohan, keistiqomahan yang semuanya akan berbuah berbagai kebaikan.
kebaikan yang abadi di hadapan Allah dengan la ilaha illallah. Dan kalau seandainya engkau ya Allah akan memberikan karunia untukku, surga punya hadawiyahnya sana surah Abi ngan urang raharu mungkin. Kalau seandainya engkau ya Allah akan memberikan karunia kepadaku di akhirat nanti, maka berikanlah, persembahkanlah kepada orang-orang yang mendekat kepadamu ya Allah. Dengan apa? Jadikan sahabat-sahabatmu. Tos tewantun. Sabab urang lamun wantun-wantun nyarios eta dengan pede, dengan rasa urang seakan-akan urang menjadi ahlullah, takutnya Allah menanya kita. Kalau pertanyaan Allah sanggup menjawab enggak mungkin. Maka di yaumul hisab pun orang-orang yang dimakrifatkan Allah dalam keteguhannya enggak mau dihisab oleh Allah. Tidak mungkin saya bisa menjawab di hadapan Allah tatkala Allah menghisab saya. Mana mungkin Allah yang Maha tahu dohir dan batinnya mempertanyakan kepada kita sesuatu yang kita di dalam dunia ini banyak lupa, banyak maksiat dibanding maslahat, banyak salah dibanding soleh. Nah, seakan-akan kita menyandarkan diri kepada amal dan perbuatan keikhlasan kita, sedangkan Allah yang Maha tahu kita, maka mana mungkin akan bisa menjawabnya. Oleh karena itu, maka tetaplah kita menuju Allah dengan kerendahan di hadapan Allah. Itulah kemahabenaran kalimah Allah, la ilaha illallah. Karena pertama la-nya udah la nafi untuk mengexit. Tatkala ada muncul ini, muncul itu, maka tutuplah supaya tidak berkembang dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, bahkan dalam keyakinan kita. La ilaha illallah. Ya Allah, kalau seandainya sujud dan ibadahku karena aku takut nerakamu, bakarlah aku dengan apinya. Wantun gitu doa. Ya Allah. Nah, dengan kata-kata kan mudah, tapi dengan fakta hati susah. Tidak mungkin kita bisa mengucapkannya. Tapi orang seperti itu adalah orang yang udah lebur diri namina tos panana tos panapil al tengaraoskeun gaduh damel diri di hadapan anu gaduh. Nah, sagala dicekap ku anjeunna tatkala urang pinter, sagala nage timantena hudang jeung bobok nage karena aturan anjeunna ilmu nu dititipkeun di urang nage saa dugi kana jet nage karunia mantena mana apukeun urang musanya. Nah, da kabehana nage milik anjeunna nu kagungana Allah Subhanahu. Semakin teras meresap dalam jiwa, semakin kuat. Akhirnya sang pencinta sejati Robiah Adawiyah. Dan kalau seandainya ya Allah, kalau seandainya sujudku karena mengharap surgamu ya Allah, maka tutuplah surga itu untukku. Tuhanku, urang mah dosa abdun kabina-bina ge hoyong tetep ampunan Allah. Tuhanku, hoyong tetep ampunan Allah, hoyong tetep ridho Allah. Mana mungkin abdi kiat kana neraka tanda adabna Allah. Maka urang paling-paling nyanakna doa saha Abu Nawas mangga urang sasarangan sadan anu levelna tengah-tengah eta mah mengis tetap ingin disantuni oleh Allah. Kumaha doana? Ilahi lan tulin firdausi ahla wala Ilahi lastu lil firdaus, duh Gusti abdi sanes ahli surga. Wala aqwa, tapi abdi mana mungkin kiat teu kiat ala naril jahim, ari abdi kedah lebet ka neraka jahanam. Mana mungkin kiat Gusti kapetelan rokok geus jejeret teh ya laras teu kiat abdi.
wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa ghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim nyandar ka anjeunna we kumargi kitu Agusti nyaeta nyuhunkeun dibukakeun pintu taubat kangge abdi saya tosna Gusti mah anu maha luas ampunanana maha agung ampunanana mugi ku Allah dihaturkeun ayeuna pisan ka urang sadayana amin dosa teh berat anger ya Allah kuat henteu korupsi kabita wae da adu perkara nu haram tuluy jeung hese wae rek ngagunakeun cicing dina anu diperintah ku Allah mah betapa beratna ger di dieu tetep kain katetapan dina wengi nu ayeuna ieu sasih anu ayeuna ieu tos jadwalna manakiban dikersana cep Andri urang dikersakeun make nguluyu jeung tos ka program ti kamari sabab naon adzikru la yakturuka lamun rek diumpatkeun kana makom asbab sabab dikir anu dipelakeun dina ruh bapa la yakturuka henteu ninggalkeun bapa eta untungna aya dikir mudah-mudahan ku dikir anu ku Allah diaturkeun ka diri bapa sehingga bapa datang deui di mana poho ge elingkeun deui di mana pegas ge bapa tetap nyambungkeun deui maka itu adalah gelombang tensi kualitas mutawasit tingkatan anu dalam menengah dirinya jadi asbabnya selalu dikaitkan ke bapak dikaitkan ke ibu kalau udah dimuntahi bapak sudah tidak bisa melirik asbab yang lain-lainnya walaupun dalam keadaan berasbab bapak keur nyareat keneh eta teh ngan nyareat mah ieu mah nyareat dina ilmu syariat nyareat dina ilmu thariqat aya nyareat dina ilmu haqiqat semuanya itu dalam asbab dina upaya bapa ngan diteuleumkeun ku katauhidan di jerona tetep ieu sadayana limpahan karunia Gusti Allah bihaqqi la ilaha illallah itu dimana awalna sareng akhirna tetap Pak dina dikrullah dikrullahnya tergantung mengemasnya dan dikrullahnya cahayanya mendudukinya lagi di kualitas mana itu nah calikeun di mahalul ma'rifat dina mubtadi ma'rifat anu awam tuluy lamun kadituna ma'rifat khawas kadituna ma'rifatul khawasil khawas nah geus duduk dina ma'rifatul khawasil khawas tuluy rek ya lamun geus dina khawasil khawas mesti dirinya akan menduduki mahalul mahabbah tempatna cinta seorang hamba kepada Allah dengan menyebut namanya dengan mengingat namanya dengan mengingat dengan ainul basirah dina mata hati eta jalmi mesti kualitasnya akan menduduki mahalul musyahadah. Puntennya sanes sambung musik. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuh. Ayah kana salam. Ayah. Kapupin ke ibu-ibu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, bersembahkan pada sahabat
sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba syurga, tutup untukku syurga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba syurga, tutup untukku syurga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Aku pingku sadaya, aku pingku ibu-ibu di Pengkar. Nah, mudah-mudahan itu terlalu tinggi. Itu adalah terapinya terlalu tinggi. Tapi bagi ahlullah yang memang sudah fana fillah dalam af'al, dalam sifat, yang memang itulah orang yang sudah dicabut basariyahnya, kebasariyahan. Jadi tidak ada yang dituju, tidak ada yang didamba dalam jiwanya, bukan hanya surga,
bukan surganya, tapi yang didambakan adalah ridhonya, rahmatnya. Karena dengan ridho Allah, mana mungkin Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang benar datang kepadanya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ketauhidan yang sejati. Maksudnya apa? Taklim dalam penjelasan syair Robiah Adawiyah ini sehingga dijelaskan yang mau kermepes hati urang tatkala seseredetan kekeh wae urang sok asa naon sok asa kagegel di mana empo baraya tetangga atau saudara kita yang kadang-kadang menjebak kita dengan berbagai keadaan, kehebatan, kekuatan, bahkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Kita jadi ikut seakan-akan demo kepada Allah. Padahal mereka sama takaran Allah, kita pun takaran Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kenapa hati kita diisi dengan selain Allah, yang akhirnya kita terpenjara selama hidup. Tidak dihadapkan hati kita dengan seyakin-yakinnya, sejujur-jujurnya kepada Allah, maka tetap kita masih terpenjara. Tatkala hati kita bebas dari selain Allah, inabatan arruju kullu ma siwa, kembali kita dari selain Allah dalam jiwa kita menuju kehadirat Allah, Sang Pemberi, Sang Pengasih, Sang Penyayang. Mengedip kita, Allah tidak menyerahkan segala sesuatunya kedipan, terpejam dan terbukanya, tidak menyerahkan kepada kita, tapi Allah sudah memberikan otomatisnya. Betapa sengsaranya kita kalau Allah menyerahkan, silahkan dengan daya dan upaya kamu antara pejam dan melihat. Betapa susahnya kita akan membuka satu kedipan saja, dan betapa susahnya kita akan memejamkannya pun juga kita. Bisa berpuluh-puluh juta, bisa beratus-ratus juta, bahkan semiliar pun. Kalau memang Allah tidak mengizinkan, tidak bisa kita mengedip, tidak bisa kita membuka. Nah, inilah kasih sayang Allah yang tak terhingga. Maka layak kita bersandar kepada Allah, layak kita benar mengadu kepada Allah, dan layak kita memang hak dipuji, hak disembah hanya Dia. La ilaha illallah, dengan penuh makna dalam jiwa kita, bahwa itu berkata kala sudah penyerahan kita, sudah permohonan kita, sudah keadaan dilema yang terjadi dalam diri kita. Ya Allah, wabil aula, terutama dilema yang Allah jelas-jelas sarankan untuk kita, tapi kita masih menerjang terus, masih terus kita melaksanakan apa yang Allah larang. Kemana mengadu, kemana mengeluh? Sungguh kalau bukan memang ke pencipta yang sempurna, pencipta yang abadi, yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, kalau bukan ke sana maka tidak akan ada jawaban. Tatkala kita mengadu, mengeluh berbagai dilema hati, keadaan hidup ini kita di dalam dunia yang orang lain tidak tahu, kekurangan kita, bahkan kebobrokan kita, Allah Maha tahu. Sedangkan kita taubat, ya kadang-kadang kita datang kepada Allah dengan membusungkan diri kita, datang kepada Allah dengan membanggakan diri kita, kadang-kadang datang kepada Allah dengan sombong menghadap Allah. Maka Allah tahu satu jeritan hati yang benar ikhlas Bapak, satu jeritan hati Bapak yang benar datang kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh segala sesuatu, mengadu. Tatkala hidup detak jantung Bapak satu kali aja terus, Allah Maha tahu, Allah Maha membereskan, Allah maha segala-galanya. Itulah Tuhan yang memang layak kita sujudi, layak kita sembah, layak berulang-ulang kali kita menyebut namanya. Kalam satu kali sebutan dengan keikhlasan, bertubi-tubi
Allah mengasihkan kepada hamba. Mudah-mudahan. Maka teu aya padilah zikir rek dibuktikan ayeuna di alam dunia. Damal kawadahan ku dunia ieu. Dikir bapa nu ikhlas hayang diwadahan di dunia mal kawadahan. Hayang kawadahan di akhirat mal kawadahan. Sabab apa? Sabab dikir bapa, dikir ibu tatkala sudah mencapai muntahi maka hanya Allah lah yang membahas. Allah lah yang akan membalas dengan sebenar-benarnya balasan. Ya Allah, ampunan dihaturkeun, ridona teras ditetepkeun, rahmatna ge ditetepkeun, mangruki fadl Allah. Teu aya deui wa hada min fadli rabbi bihaqqi la ilaha illallah. Itu pangudenya lemutannya lemut sancok, semakin lama semakin hebat, semakin kuat. Dina rasa Bapa itu, dina rasa Bapa teras muncul rasa eta tuluy, rasa pengakuan yen maha bagirna Allah, jadi bakal muncul rumasa. Muncul rumasa diatur ku Allah, rumasa dibere ku Allah, rumasa ditutup ku Allah, rumasa diantirkeun ku Allah. Tegenan karena damel abdi, tegenan karena upaya abdi, tapi upaya abdi nu ditarik ku mangrupi karunia nu datang nanti Allah. Itulah tauhid menghadap Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. Insyaallah. Insyaallah lamun tos dan calik didinya jiwa maka wasyaallah Allah ngaluaskeun Bapa, Allah ngamerdekakeun Bapa, Allah ngamanfaatkeun Bapa, Allah ngamaslahatkeun Bapa, maka terjadilah Bapa itu adalah insanun hurun, manusia yang dimerdekakan Allah. Tatkala Bapa sudah insan dakarun, insan hurun, tatkala hiji lalaki jago Allah anu dimerdekakeun ku Allah, maka akan berbuah memberikan manfaat untuk orang-orang yang bersama Bapa dan orang-orang di sekeliling Bapa dan orang-orang di bumi yang bersama-sama dengan Bapa. Itulah maslahat manfaat yang harus seimbang dengan semesta. Seimbang tidak, sebab Bapa adalah dijadikan oleh Allah benar-benar yang menyertai Allah. Padahal hakikatnya Bapa yang disertai Allah. La ilaha illallah. Maka pantas dalam doa manasik haji, dalam doa umroh, orang yang akan berangkat selalu membacakan kalimat Allahumma antas sahibu fi safarina hada albirra wat taqwa. Ya Allah, sertai aku dalam perjalananku ini dengan kekuatan kebaikan darimu dan ketakwaan yang datang darimu. Itulah makna hakikat. Jadi umumnya orang-orang hakikat tatkala geus teuleum alimun ngabahasakeun eta sok sieun kalebet hate pipilueun. Sok ka alim diri dianggap pipilueun. Pipilueun meulaan Allah, tapi eta tensi yang sudah dalam lautan muntahi. Tapi urang sabios urang mah mangga, urang mah maka bahasana sok miheulaan urang. Miheulaan seakan-akan tapi hatena mah henteu aya sabab eling ta eta naonna katana majaji bahasa da Bapak kitu teh, tapi hakikatna pada geus dirungkuk ku kamakrifatan geus sirup dina qalbun Bapa, ku kamakrifatan anu geus sirup dina qalbun ibu, tetep Bapak anu sumujud di hadapan Allah henteu nyanyahoanan. Mudah-mudahan ku Allah kualitas itu semakin diaturkan ke urang sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Karena kan dawuh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakeun Bapa, Allah menciptakeun ibu. Jeung naonna? Jeung pagawean bapana. Gerak jeung calikna ge Allah nu ngaturna. Da eta teh hiji padamelan, hiji damel. Calikna Bapak teh lain Bapak teh didamel, hiji damel tapi damel dat anu maha ngatur saha Allah. Galikna ge dina damel Allah, gerakna ge dina damel Allah. Maka teu luput sadayana tina ngarontokkeun urang hate. Tatkala hobi semakin mengembang, tatkala hobi semakin menjalar,
di seluruh organ tubuh jismani, tembus karena organ tubuh ruhani, tembus karena organ tubuh sirri, tembus karena lautan kudsi. Karena Allah terus mengokohkan kekuatan kudsi dalam jiwa Bapak, dalam jiwa Ibu, dalam jiwa kita semua, maka tewanian peperoncoan sorangan tetap melibatkan ingatan kepada Rob sang pengatur, Rob sang pemberi, Rob sang penutup, Rob sang pengampun, Rob sang penentu, saha Allah la ilaha illallah. Tatkala didinya teras hirup teras poho geus rontong geudeung jauh deukeutkeun deui sabab sok jauh kadang-kadang di bawah halu alam pikiran urang, halusinasi nyaeta ngahalu kitu teh wah kahayang loba rorontok dina hate. Tah eta kadang-kadang poho tibra hate nu jerona teu eling ka Allah, maka engal dihirupkeun deui, hirup deui jongjon ka ditu. Akhirna di yaumul mahsyar jawaban konkret dari Allah nyaeta sabbikun batur keur kahausan, batur keur kalaparan, keur rampang reupeung dina poe kiamah. Didinya panas nu teu ayatan di nganana balik kesang nu cipruk lamokotna. Aing samet biki samet teueur samet bujal, bahkan aya nu langkungna kamada iu-iu sehingga jelema dina poe harita mung papanggih jeung balad, mung papanggih jeung dunungan, mung papanggih jeung kolot jeung budak didinya. Sabab dua pilihan yang akan terjadi nutos mal bisa ngelah deui naha surga atawa neraka, naha rahmat atawa laknat. Ku ayeuna sakitu eta jalma geus dipinuhan di dunyana bekelna, sabab ATM-na geus terus ditabung di dunia, di akhirat tinggal mencairkannya. Maka Allah ngahaturkeun sabbikun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Miheulaan kageumpeur jeung kariweuh kabeh ditinggalkeunna, suak seok jeung menu lobana kabeh geus ditinggalkeunna. Ka mana eta mah? Miheulaan encan puguh dihisab teu dihisabna eta jalma geus hiber ti heulana. Ka mana eta jalma? Saha nu kitu teh? Ulaikal muqarrabun. Marantena teh jalmi hidung banget, muqarrabun banget kumereb banget deukeut naonna ruhna jiwana teu pisah ti Allah nu kagunganana keur hirup di dunyana teu ngabalieur ti anjeunna. Maka balesanana di akhiratna ge pangheulana ka mana? Fi jannatin naim. Ya Allah ridho rahmat anjeunna muga Gusti netepkeun abdi dina buktos karunia mantena amin. Bihaqqi la ilaha eta bageur didinya kabeh jongjon. Bahkan nepi ka diuji tingkat muntahi, contoh masito, contoh Robiah Adawiyah, contoh pilihan-pilihan Allah. Contoh masito kan waktu digoda teu bengkok sinemah Allah tujuanana. Contoh iman masito waktu digodogna kanca masito kajeuna kanca asal iman teu pecah la ilaha illallah. Uang emas disodorkeun ka masito rek dibikeun tapi masito mungeun da iman lain jualeun la ilaha illallah. Tebih kana diri urang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ari urang iman kajeun jeung tatangga pabaeudan asal eta kadiekeun kajeun salat kaliwatan nu puguh tujuan kabikeun kabeh aya di urang nasu.
Ya Allah. Can ngalindih naonna imanna, can netep dina qalbunna. Naon sabab kabeh susuguh nu aya nu ngaliputan dina jiwa urang. Ya Allah, pamit teh mah Gusti anu loman teu ngahaturkeun ka urang bade ditimbang urang ku takaran adilan mantena raka balikna. Naon da teu saimbang kabeh, teu saimbang jeung kaayaan. Lamun Gusti bade nyaimbangkeun abdi ku adilna Gusti 30 kacuci heula mal biasa. Ya Allah, atuh ka mana urang? Ya urang sadar, lamun sadar iman katauhidan ka anjeunna nya ridhokeun dikir teh, ridhokeun babacaan teh, ridhokeun salat teh. Cina ngalindih perasaan urang, cina ngalindih ieu sadayana kumang rupikanya anjeunna. Bihamdillah ilaha illallah. Itu pirang langkung hapunten masuhun, hapunten rada bingung itu tong di pikiran eta mah saya rasakeun ku urang dalin pikiraneun di akal-akalan moal bisa kajangkau ku akal-akal mau dibarengan ku poho ka Allahna anu akhirna kadituna sensitif kadituna naon berwi kadituna hese tutunjuk tatagi ke Allah ayo nonton ngarasakeun diri geus hebat di hadapan Allah mana Gusti abdi teh can dikabul wae mah Gusti abdi teh padahal saum atau puasa atau zikir di atas tapi kan eta jang maneh wae kahayangna mana nu dasar cinta ka kaula mana nu dasar mahabbah ka kaula Gusti ditingali rumpa-rampa urang poho nya eta mimiti nama poho metak dia penyakit tulang urang ka Allah teh eta mimiti teh poho sumbang metak urang eta nyorang kana anu dicegah ku Allah teh eta mimiti teh poho akibat urang ngalanggar kana aturan Allah teh maka di mana poho geuh teh ring deui ngarah teh kamalinaan ngarah teh jauh teuing papalidanana teh ngajauhan uluwotanna jadi babalik deui ka uluwotan maka di mana poho geuwas eling deui bihamdillah ilaha illallah kirang langkung hapunten masuhun mudah-mudahan abi sang ibu sadayana bapak sadayana di dieu alhamdulillah panghaturan ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditetepkeun di abi ditetepkeun di bapak ibu sadayana sehingga lebet ka surga Allah kumangrupi fadl rahmat ridho ampunan Allah amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.